Hei dulur-dulur simkuring, hayu diajar areling, kanu ngurus berang peting, ulah kajongjonan teuing. Urang di dunia ngumbara, hirup moal angger ngora, pek tuturkeun hukum sara, ngara teu meunang pilara. Mengpeung aya kene waktu, migawe nu 5 waktu, karena Allah nu satu, jeung dulur kudu bersatu. Allah parantos marentah, ka makhluk wajib ibadah, dina niat kudu lillah, barokah dugi kabarja. Jalma nu teu daek salat, diajak kalah kalumpat, nepi ka waktu sakarat, moal ditarima tobat. Teu ditarima tobatna, geus digenggerong nyawana, ngan kaduhung karasana, geus beak jatah hirupna. Kaduhung kaliwat langkung, teu nyembah kanu agung, ditita ibadah embungan pagawean adigung. Harta banda teu manfaat, lamun teu dipake taat, moal ngajadi syafaat, malahan mah jadi laknat. Ari harta teh titipan, pangkat umur teh akuan, teu dibawa ka kuburan, ukur boe di segitan. Salat parentah pangeran, ngajadikeun kawajiban, pigawe menang ganjaran, teu daek menang siksaan. Salat kudu jeung ilmuna, sing apal syarat rukuna, pami teu apal ilmuna, pek taroskeun ka ahlina. Salat husu acan bisa, komo kuring loba dosa, nganiat ulah kapaksa, ka Allah nedapang raksa. Kedah apal syarat rukun, 13 tong kakantun, hakikat ka Allah mayun, prak niat kudu ta'ayun. Takbir jeung niat sing tepat, doa iftitah sing farat, Fatihah kade kaliwat, sadayana 7 ayat. Salat kudu tumanina, dina ruku sing meurena, baca tasbih eta sunnah, diajar ikhlas namana. Ari dina waktu ruku, pek tingali indung
suku tumpangkeun leungeunna suku lempengkeun tuur jeung siku sabadaruku i'tidal mangkade kedah katinggal tempat sujud kedah apal dina salat ulah asal na sujud ulah ditahan saberat sirah malahan tilapkeun tungtung sampean bari nasbih ka pangeran sabada sujud teh cengkat terus dibaca tahiyat dua kali syahadat ditungtungan ku sholawat kadua tahiyat akhir tambahan doa jeung zikir mugi dileungitkeun fakir disinglar ti raja kafir tos beres ucapkeun salam usap beungeut tarang baham namprak leungeun da ilham ka Gusti Allahu a'lam gunakeun waktu nu lawong salat ulah belang betong tong wani ditajong-tajong saacan urang digotong anu kaliwat kodoan ngarah teu berat hisaban sabab salat kewajiban ulah dianggap lumayan kuwajib-wajibna salat nang tumpikeun anu kuat teu kuat diuk sing iblat teu kuat diuk ngajepat kuwajib-wajibna salat wajib sanajan madharat saacan datang sakarat memeh asup ka akhirat di mana tiba waktuna nu ditaros pangpayuna di jero kubur tempatna eta kumaha salatna nu resmi gawe salat teu sieun waktu dilanrat ditaros ku malaikat hisabana henteu berat salat tihang agama pikeun pagawean jalma sapoe sapeuting lima fardu ain utama. Jangan lupa di like, oh ya di subrek dan nyalakan loncengnya. Hatur nuhun.